Main judo tinggali di TV kumaha tuh. Batur-batur oge sarua geus beak naon. Nah, balik kali tuh ka indung maneh. Urang mah geus sanggup. Main we judo lapangan teh bawa ieu budak ya bawa ya. Ya bawa budak ya. Moal we balik kali tuh. Teh sanggup aya nama kitu wae mah. Hayo we judo. Tingali dina TV naon buktina beak sagala-galana. Hayo geus sabarang di bejaan we. Udah di TF bang. Aduh, mang tahun-tahun karek balik deh ka lembur. Asa bareda kieu lembur teh. Dedeh teuing lembur. Sambut kuring balik lembur. Asa bareda kieu imah teh. Terus hareun ku imah. Heubeuh terbalik meureun kuring teh. Buat gaya. Kobel gitu. Kobel oi. Pan. Anjing. Nyari nyaman maneh. Heeh. Lawas dirawas euy. Cager maneh. Ini gagah kieu. Oh, atuh. Bener maneh sukses di kota euy. Alhamdulillah. Cager barudak. Aya barudak mah. Bener atuh. Hayang aing nyoba duh heuy. Minta. Kai mawat ya. Keur naon ieu maneh di dieu? Biasa kali kolot aduh mantuan. Mantuan tong dibantuan beli sorangan. Wah anjing mana teuing di babet ku kolot aing euy. Anggar imah maneh. Aduh anjing. Aing asa ngimpi panggil jeung maneh barudak karya keneh carager barudak. Aya barudak mah gak daramang euy. Kan kitu teh euy ayeuna barudak ge sarua. Nempuan naon ieu maneh? Ieu maneh atuh. Oh, atuh. Aing teh atuh. Pakai film ieu aduh. Film naon nyorok kitu? Eta geuningan aya si Kang Mus teh geuning. Anjing. Dino ieu. Kopi lah, Bang. Dah. Aduh, aing masih keneh heran aneh euy, aduh. Heran. Ginding ge maneh. Barudak araya barudak. Aman barudak mah. Kitu teh we barudak mah sarua jeung urang. Mang alam euy. Koreh cok. Komono situ mah. Ari nu benerna maneh teh usaha teh kanu naon? Ayeuna mah koreh cok. Paling ka sawah mah tuan kolot. Ditampi. Siap. Alah. Bener maneh. Teu nyangka anjing baheula mah duh. Mau baheula ayeuna. Kudu percaya nah gitu. Wah, atuh. Da hirup mah ada di atas, ada di bawah. Lain kumaha caritana bisa kieu Hah? Gawe atuh. Mang tahun-tahun, hah? Gawe urang mah barinya. Oh, HP bari ngedang gitu. Babari gaweuna ge. Teu cara kos maneh bieu tatanen mah kudu macul, kudu ngaberak. Wah, bangga. Heeh, eta ge kapikiran urang hayang mah kitu euy. Atuh turutan. Aslina kan naon maneh beki da. Kamari teh anyar teh kali sabaraha 3 tahun kitu. 3 tahunan naon geus 8 tahun aing teh. Wah, ngajangkor di lembur teh matak bieu di ditu tuh. Solokan hacen teh geus paradat ku imah. Heubeul teu balik. Sakedeung Sakedeung so teh di dinya. Anu teu amprok-amprok ari aing nu ngalakonna di ditu nya. Lila 8 tahun atuh. Saha si eta teh? Si anjir teh. Anu baheula nu sok ngariung. Kurip palobaan, loba si kurip sadi.
Si Uus Heeh, ting saloba lah pokona barudak teh hari teh aya keneh. aya si kurip kanu bangunan. Oh. Nuturkeun kolotna beureunan. Dari ripuh we di hari mah. Mana geus rumah tangga? Geus atuh anjing. Anjing. Mana geus ya? Geus. Oh, Geus-an aing mah. Budak. nanti dibawa nih. Enggak gue si duda di gubuk majikan batur sampai omongan. Gila, kawin tak apa, dia jol-jol dengan duda nih. Hah? Kau udah 8 tahun atuh di lembur nage eueuhna oge. Lain aing mesti kayak percaya. Aduh, ku keukeuh. Ku pacaran lagi. Ngilu aing kali teh ke kota. Tong kudu milu di dia oge bisa ngahasilkeun. Asli. Ku aing di bejaan bubuhan ke baturan. Judawal. Goblok. Judol. Siapa lah Kanjeng Dimas? Dimas anu nanya. Kanjeng Dimas pan ngaganda-gandakeun duit. Eta teh. Anjing kamari tah caritakeun judol. Imah beak pemajikan kabur. Anjing. Eta mah teu bisaeun manehanana. Ieu aing geuleukeun. Nu kantong ngapu burug ieu. Lain duit seuseun sateu teh ngabubrug ieu teh. Bener eta teh. Sok bayangkeun 20.000 ya. Nya 20.000. Jadi 2 juta kali sabulan. Sakit we gampang hitunganna mah. Moanya anjing 20.000. 20.000 jadi 2 juta. Ya aing ah. Make jeung teu percaya. 2 juta. Sina beb tong. Tong PHP sih mah. Make jeung PHP 20.000 jadi 2 juta. Ayeuna lamun 50 jadi 5 juta kalikeun sabulan pan geus mah kahitung kurang mah oge. Coba kitu. Ajaran. Aing ge pan kitu. Kumaha carana? Ini ayeuna HP aya aplikasina ayeuna mah babari. Tah ngeusianana ka toko gede. Mana cing kumaha coba. Ya mah. Heula tuh anjing. Tah. Ieu aplikasina teh tah. Ieu eusian nek 20.000, dek 50.000. Kali itu ka toko gede. Geus mah kahitung kurang mah oge hasilna mah. Tah ieu aplikasi tah. Ngasilkeun duitna kumaha eta teh? Heeh. Main. Teu kudu macual. Cicing di imah bari sare oge. Sip eta mah. Masih keneh teu percaya sok ajaran. Bisi teu percaya mah heuh aing mah tah. Ajarannya. Heeh. Kieu HP kieu bisa teh ku HP kieu Wah atuh lain bisa deui eta mah. Kagah tah ke ku aing urang ieukeun heula. Heuh tah. Daguan ada lila kela tah. Ya kuotaan eueuh. Teuing eta ku budak itu dia lagi orang tarakan HP. Cicing ke tah bisa tah. Cocol ieu heuh tah. Anu ieu cocol kitu tah kuleungeun heueuh. Nu gambar naga cocol tah. Tah mun eueuh duitan eusian ka toko gede. Heuh da aya toko gede pokona mah di hareup teh. Jadi tuh ngeusian duit pan kudu duit ngaganakeun teh 20 jadi 2 juta. 50 jadi 5 juta dan seterusnya. Gitu. Eta nu bisa diisian ku duit. Bobora duit sia. Munding oge asup kana HP-na mah. Heueuh, munding asup. Ayeuna mah sok ajaran, sok tah. Duitna kumaha itu? Heueuh, cocol ieu tah ngomong we kanu pagawe toko gede itu teh. Hoyong ngeusian duit kitu, tuker. Jadi maneh mah aya rupaan. Tah jadi goib asupna mah ka dieu teh. Anu ieu nya nu birunya. Heuh eta tah nu biru tah anu maenna mah di nu naga. Tadi nu gambar naga. Counter. Heueuh henteu ka toko gede. Aya toko gede di hareup di ditu. Teu bisa. Ka toko gede we pokona mah sok eusian 20 tah geus kitu. Ayeuna urang rek balik can balik ka imah cara pe engke ka dieu urang. Ya hampura ieu. Heuh hampura. Enggak bohong. Ira ngabobok tau aing. Oh. Engke ka dieu aing. Loh, kan mah syukur di Calager mah. Siap. Oh, balik kala urangnya can ka imah. Geus pokona mah dijamin beunghar eta mah. Ayo balik ka aing.
Awas Bang. Hati-hati Beb. Siap. Wah, bener si Kobem bisa gitu bener ngasilkan duit ku HP gitu. Wah, sekolah lagi sebalik. Asli. Kiraha Cik keneh biar orang panggil di sawah. panggil di sawah. Malahnya dia teh bareng dia teh orang bareng geus ngopi jeung manehna. Ngopi heula nu pajarkeun hayang ngopi nu kira teh ngopi di lembur. Kadiana kana naon? Gila. Anjing gaya. Mobil naon lagi dengan nu keur eta. Heeh, ada tilang balangsa atuh. Nah, jadi gagah kitu Serab na poge nama. Heeh. HD pemakaian atuh Anjing. Jaketna apal jaket. Heeh. Anu sutip lagi Kang Mus. Oh, anjing Kang Mus anu dina preman pen iiu. Heeh. Anjing. Dan anjing. Wah, kabel baheula mah euy. Oh, heuh beda kitu nya jeung baheula mah ayeuna mah. Beda orang serab aja. Serab. Baheula mah tuku moal si kabel. Di tekek we. Oh, kungsi teh. Oh, baheula mah enak aduh. Anjir euy. Era Oh, jadi HD meureunnya aya namanya. Ih, serap. can euy can pangi euy. Hayang ningali kitu kumaha setelan ayeuna euy. Anjing. Pangling aslina. Pangling. Wah, bener. Ieu biasa si kabel teh. Yang urang ngobrol. Dina kamar jadi kitu teh. Aya carana. Kumaha? Aslina. Main judol. Aslina teh percaya Kabeneran urang teh teh keur lieur ieu teh urang ge euy. Ngan teh percaya teh dia lamun teh ninggali manehna kieu mah. Atuh aya namanya lagi kitu aya teh percaya kumaha. Heuh jadi kan kitu we pokona mah heuh sih. Bayangkeun cenah 20.000 2 juta. Eta sapoe kadi. Urang aya ngajaran euy. Tapi kumaha rundingkeun heula nih si Kobel bisa teu nya. Urang sieun yang tapi anjing. Si Kobel banyak tinggal buat kending gitu geuning. Pang-pangna urang ayeuna keur lieur gitu urang keur sagala anjir keur mah sagala lieur urang Cobaan ieu. asli. Siap. Hayang nyata bisi. Heeh. Eta urang dua aneh lah juga. Heuh jempling ulah kadenge ku batur mun. Kira teh aplikasi. Tong Urang tong. geus dibere bisi. Tong tong. Tong. Cing tong. Tah ieu main game. Tah ieu. Jadi kudu resian heula duitna. Sabaraha mimiti ngayekeunna? Minimal sih 20. Gocap lah, tong kagok, urang kan gocap-gocapna deui duit kitu ieu teh. Sok we gocap ayeuna ya cepet. Heuh eta mah sok we eta mah kumaha maneh urang mah dek ngajaran heula. Top up anu ieu anu urang kitu mah up top up. Itu di mana nggak apa tempatnya? Hah? Tempat ngisinya di mana? Cina toko gede. Tempat mana? Tempat ngisinya apa mana? Ari masalah tempat yang top up nama aya lah, urang apal gitu. Asal bener gitu. Ngan urang lain kuna naon, urang sok sieun teh heuh. Ieu duit urang ngan gocap-gocapna deui. Aing sok sieun jebol euy. Mualah, ada si Kobel atuh anjing ayeuna sih teh. Maneh heuh. Maneh pan ngajak ka urang. Lamun teu bener ku aing diteke keun panggih deui. Oh deui urang ieu duit ieu. Gitu atuh anjing. Tapi bae anjing ya, oh. Heuh nya. Asli ieu teh. Sok. Anteur lah ngurang Anteur. Siap, aman. Cek toko sada. Gas dek ayeuna. Ayeuna we atuh anjing ngira deui. Sabaraha tanya ke? Cepet. Ayo atuh, lagi siap. Ayo kitu mah tuturkeun urang mah. Ayo, Ka mana? ayo tuturkeun ayo. Apa? Assalamualaikum. Anjing. Cager Tiraha balik. di kamari. Mainnya Asli. kemarin kan orang ulin ka ditu. Eueuh teu panggih karek panggih nyisalan. Oh, Cager maneh? maneh kumaha cager urang mah geus puguh. Teu da Cager urang. Aduh. bejana di kota di mana? Jauh pokoknya mah mal apa adanya mah 4 jam kan mobil oge. Anjing 4 jam. Dana ka lebat eta ka mama bikin jus. Jus aya mang mobil mulang ti ieu parantauan. Anjing si OM. Bejana kanu bangunan di dinya em. Wadah heueuh aing kieu we da di lembur mah euy hese ngaladuit. Eta ge kamari ka kota nama. Kita ditinggalkeun aing Tinggalkeun? ngajakna teh. Alah, anjing. Ripuh pokona mah.
Teu hayang-hayang Deuh, di ka teuing kota sia. mah teh bagja maneh bisa balik. Wah, atuh. Mau Bener naon lagi. ieu oleh-oleh teh? Ah, mau seueur aing mah nya kantong. Seueur. Aing teu barang bawa aing sakantong seueur ngaduh aing. Kieu dari nasi mah. Aduh, aing bae di sana ya. Aing dek ngopi dek jus. Hah? Dek ngopi dek jus. Ah, naon nu diberekna uing mah. Ah geus atuh ceherang atuh. Era di jerona beuh. Ah, aing teh jeung era. Sudah kumaha beuh euy. Usaha di lembur geuning kieu. Aing mah karunya sebagai sahabat dekat sobat dali di bubudak. Ah, naon lah susah diungkapkan dengan kata-kata aing yang maneh mah geus kieu ayeuna mah. Jadi kumaha? Eureun bangunan. Atuh sia teh eureun kanu Lain dengekeun heula, ieu tah gawena di nu HP bari ngadang KWC bisa teu kudu prot gawena. Singkat we ieu mah judoa. Kanu kitu mah. Ieu mah geus senior. Kudu apa? Urang geus sarua oso ka kota meunang beja. Nah, kumaha? Itu teh ayeuna teh tara ayeuna mah. Tara naon? Tara meunang. Si goblok. Ieu aing mah dijamin dijamin beunghar aing. Di heula geus beak pipi. Ka pamajikan ngawadul, gaji beak. Ah urang mah kanu kitu mah. Geus embung urang. Ajaran heula nu aing ieu mah. Moal geus sabaraha urang tila anu nita. Geus balad babaturan deuheus geus Heeh dengekeun geus moal dengekeun ieu mah kitu mah geus tobat dijamin beunghar moal ayeuna mah nu puguh we piraku dua ieu we urang mah hampura aing mah ka maneh da lain di anjing lungan meureunana kan urang mah kanu kitu mah hampura ayeuna mah kieu we urang mah ladang kesang eta anu jadi barokah da eta ge ngesang ngesang kumaha urang teh heula nya ngadepo belaan ngaieukeun pamajikan tah gaji saminggu 800.000 didepokeun ku urang teh di top upkeun urang teh ka warung gede nya di hareup alhamdulillah eueuh sesa meureun di dinya teh geus urang lain dengekeun di dinya mah meureun teh jeung elmuna marup kumaha mun jeung ieu mah jeung obel mah dibere elmuna si cepat kilat dijamin beunghar geus jeung obel urang mah bel hampura we eta mah pek we ari ka nu sajian mah ieu mah teu menang di bikanya CS aing mah duh urang ge unu nyahueun kikituan teh urang sarua era alhamdulillah ya jadi korbanna urang mah nepi ka beak harta beak banda jeung pamajikan ge ampir-ampiran bel ukur dicaritakeun dirinya mah meureunan di bobodo kuno ti heula mah wah jeung urang mah itu teh babaturan teh geus kieu jeung urang nah geus kieu ge da anger nempo duit mah kitu ngaledat wah urang hampura we keukeuh moal ieu teh atuh kumaha ieu waktu deui da aduh aya gawe di batur mah deh bel teu bisa kumaha urang urang in setelah next ini deui yang waktuna heeh atuh ari kitu mah hampura diganggu ke ku aing penting hade disukan kayak ulin deui ka dieu keun mah dicager mah lain alin hampura judoa moal geus dijamin beunghar urang mah tara heuh da sia mah tara meunang ti heulana moal urang geus pokona mah kieu tah geus cicing ayeuna mah kona kieu tak kitu tah geus jitu wah geus bangsa selot nu geus kabeh geus nempe karenter mah dek abus karentenir urang teh mah ieu mah ngaranna ge beda ngaranna ge emang halus beda balakok sami tuh ngaran aplikasina oge dijamin beunghar geus kitu hampura urang dek gawe deui heuh atuh kitu mah hayu aing dek nepungan barudak engke urang ngariung aya barudak ke ngariung urang ngariung oke assalamualaikum ya siap waalaikumsalam ke urang remi siap heeh Bel dek udud moal wah komo we atuh anjing gaya sieun we signak tuh udud mah itu salah ya teh oh kan sia deh balik wah da can meuli wah duit cash kudu ka toko gede dikitu-kitu teh tah gedengan cing atuh parah pelem kieu yeuh riep parah nawara banyak temoga sia teh kabur wae atuh ku aing gareng gerak kanangan hese aing kanangan hayam ieu teh bar aing kerem anu mah hayamna Jon naon ya maneh anjing
Cager Jan. Alhamdulillah ieu na. Mana gubug hayam bikang sih kumaha kok ceakan mah. Leungit aing Ah, sia mah. Aduh, kuat maneh kuat jadi pangling. Atuh. Gagah euy ayeuna Anjing. mah. Cing milu urang gawe Singgah. lah. Miru ka mana ieu teh? Gawe atuh. Wah, aing pan gawe ya balik. Atuh, mana Pak? Si dia hayang gawe mah si mana ieu mah? Ih nangan hayam. Si anjing. Kan hayam moe we tuh tiba Ari hayam ayam mah meureun mal diteteangan ku dinya ge kos cager teh. Pada urang sok kubur ngoret we. Oh. Ngopi ge kerja Ieu budak. geus kieu ya nama. Aing teh geus dari Sari. Heuh. Aing teh kan nuju dool aing teh. Oh. Si Sari teh diolo teu beunang. Cing ku maneh pangolokeun lumayan cair mah. Rek dijual 30 hayam mah. Wah, atuh da ieu mah hayam alus. Alus pokona mah ke cicing diberesin pokona mah. Bae lah. Kolona kieu dijamin beunghar. Geus eta mah cing. Tapi bisa aya anu jadi ieu, bisa anu jadi. Nu jadi naon? Gua kabeh. Acan cing heula. Rajon. Nah, cing harahuh kieu eta kunaon cing teh? Tinggal sangar beam tuh. Ya, sekarang. Keringan. Wah, janji teh aing geus beak depo sabaraha. Heuh meureun ada tebalalan re dirinya mah. Ceutik deui, aduh padahal malah lebar cek aing tuluikeun jualan area di imah bararodo. Lamun sirah bisa digedekeun. Kok belau ngagadekeun hulu kumaha aya? Kade aing Gampang teh. Biak sabar sia yot. Ada anjing. Tuh kasih abang ieu mah siapa? Eta mah. Tuh kasih abang tuh. Keur nagih. Babari eta mah syaratnya cukup pakai KTP ading. Tapi mere nyem mah. Merek atuh da loba duit di Sabang mah. Cing ka dieu tah. Wah, kagok kasong. Tapi Sok. kade Sok kagok. Heeh, cing garede. Cing aing mah geus sawah bae digedekeun. kagok borontau ka Palang Carambang eta. Mun aing gitu. Da aing mah geus loba ieu geus Di ruang. Keda ka dieu ieu mah kayak gerak ka dieu Sabang tuh. Tuh si abang tah sia. Bang sini bang nih. Bang. Ada ini klien bang. Tuh si abang teh. Aya naon ieu teh? Ini iya bang cenah rencangan bade namut cenah. Iya rencangan nu tiluan abi mah henteu, tayitan nu tiluan bang yeuh. Nya sugane atuh bang. Iya bang. Nanggung bang ini teh euy. Iya bang. Lieur lah. Lieur. Sang ngejekeun bang. Syaratna teh. Naon syarat? Geus katempo jelema teh sarusah kieu beungeutna ge. Henteu ieu mah ieu Hah? tiluan. Saya mah henteu bang. Eta Gending kieu. ieukeun heula persyaratanna Naon syaratnya? Naon syaratnya kita? KTP. KTP. Aduh KTP di imah. Ada syaratna emang kudu Nu lain bang, biasa nu lain dipoto geuning batur mah sok di jalan repret geuningan. Bisa, tapi kudu kieu. Selfie-na Ade sok. anjir. Tuh cek aing oge. Oh, Oh dikuris. Kudu kumaha bang? Kudu kumaha? kudu kieu bari kieu sok. Kararieu sok dipoto heula cek bejaan ieu cara lair aing. Baiklah kagok warotok. Heh. Aing mah kakarang. Energi nyeumpeukeun. Ulah sebelah penting ini cek kieu. Sok juk atuh da maneh tiruan aing mah. Sok, syaratna foto heula langsung ge ditransfer ku urang. Tuh, ditransfer anjing. Sok. Bisa langsung didepokeun euy sia. Sok we heula. We sabaraha we lah. Sabaraha batasnya dibatas teh. Ya minimal 5 juta. Gede. 5 juta. Sok bisi edek. Geun bae kagok cek aing oge. Sok nyopot maneh. Tong loba mikir sabaralila belakangan. Sok heula we nu penting mah dipoto. Cair. Asal dipoto saya. Lamun maneh rek orang 5 Keun juta. bae antep, keun bae. Cenah ngeringeun. Bang, satu orang 5 juta. Heeh. Sok paling leutik. Urang mah kumaha di luhur. Mun maneh rek sakitu urang gede. Buru. Sok Buru kagok. Kagok. Bae. Sok. Kira bisa dibalikin lah. Yang ke secepatna. Sok. Jeung si abang mah beres. Aman. Jolo enak ge bisukan ditagih kan. Moal atuh daya jangkana waktuna. Jangkana atuh. Geus ayeuna mah sok-sok we, ayeuna mah sok tong loba carita erek ieu mah.
Geus minjem geus. Sok 5 juta ti luar. Sok. 5 juta bae minjem. Heeh. Anjing, edan di mah. Sok siapkeun eta na. Selfie na heula. Selfie heula saya. Selfie heula gampang ge ditransfer. Ku HP abang di selfie. Oh, kan gitu. Ku HP si abang. Cicing didinya. Siapnya. Anjing. Kurang ka dieu. Tong nyange. Kieu tah. Kieu. Ngarakat tempo beungeut ripuhna. Sok. Wah, coba ge. Siap. 1 2 3. Sok. Manehan nyot. Manehan tong seuri. Awas. Tong seuri, nyot tong seuri, meh cair anjing. Ale dah. 1 2 3. Sok. Sieun, tadi. Yuk ka dieu. Hedek, buka topinya sarua ripuh ieu mah. Keun bae geus kitu lah. Sok. Nu penting mah kieu jeung saya mah. Baiklah demi 5 juta sok. Sok. 1 2 3. Saya ge Bang, hayang dipoto. Hayang, sok. Tong nginjem ge Bang. Dan baik, Sok. cicing urang Bang, ieu hayang dipoto, Bang. cenah ngadieu. 1 2 3. Anjing. Cok buru lah. Sok. Cara lahir mah teh. Mana ayeuna? Kiuris nu gancang. Kagok. Tah, geus asupnya. Nuhun Bang. Langsung. Sok. Kade awas engke Kiuris, Bang. bayarna. Kiuris eta kadegeun. Baiklah penting mah cair we sok lah. Sok. Duh, rek dibalikin. Sok. Tah, geus. Ini bisa lanjut ieu mah. Sok. Ih, si abang panen. Ya. Bang, persenan keur saya. Eueuh, Wah. hampura. Engke raripuh ieu ka tempo. Urang nu lagi na teh. Heeh, kade saya ieu Ada mah. Bang tong jong isukan ditagih Bang. Wah, entong wakam bisa. Engke ku si ieu bagianna Oh iya. lamun teu mayar ku urang bagianna. Cuma antara jadi gembel dan mati ieu mah we. Sia bahaya sia ieu mah. Antara gembel dan mati. Asli Bang. Oh, henteu heureui bager si abang eta mah jeulana. Kan baik. Bang, nuhun Bang. Siap. Oke, siap. Maju. Anjing. Cara lahir mah. Cara kieu. Cara lahir. Soknya. Oke, siap. Kade. Siap. Awas, cingrungkan. Baik pisan macam rungkan. Batur mah hayang jadi hade kita rungkan ieu mah. Tempo geus asup can eta bieu sabang. Cing geus asup can. Ting maneh tempo pan maneh ge sarua eta ayaan tempo. Ayaan anjing. Cing asupkeun Tah, asup. supin mah. Centangkeun deui salan kagok teh ngan. Heeh, tong gade teuing atuh satu tong gade teuing 3 kalieun 1 juta heula 1 juta. Iya engke asup ya kumaha ya? Sok. Ah, Centangkeun. centangkeun deui. Dijamin gaskeun. menang. Siap. Beunghar. Gaskeun. Terus beres. Edek. Anjing. Edek. Aing depo sekalian. Areda. Sip. Aduh, pun kabeh ieu mah. Mana teh? Iya. Di mana? Assalamualaikum. Punten. Waalaikumsalam. Kang Lalana ya? Aya di pengkar. Sauran gitu. Ya nu nagih gitu. Nagih naon nya? Kumargi abi mah teu terang. Sok Lalana tah. Si Ana namut. Kamari namut nama. Sababaraha ieu kapengker lah gitu. Tuh. Tuh, aya catetan. Astagfirullahaladzim. Oh gitu jalurnya teh. Ya aku cari dulu ke belakang, orangnya ada di belakang. Tuh, nu nagih. Tarakanya hoan mun naon teh. Unjam injem tuh diharap nu nungguan. Saha-saha tempungan ka ditu. Lain kalah kitu we pagawean teh. Si Agang geningan. Kumaha? Can aya bos nama manya. Sok ke tempona sanggupna iraha. Bere kesempatan deui ku urang. 2 minggu. 2 minggu lah. Saminggu, mentong 2 minggu lila teuing. Saminggu. Yalah, sak minggu lah bela. Awas lamun jarak saminggu eueuh. Urang coplok ka bulu irung.
Ade. Bener, seminggu. Awas. Aduh, seminggu aja dengan duit di mana orang ini? Pemajikan apa deh orang buka utang kumaya? Perang dunia ya mah ya. Aduh. Kumaha? Geus waktuna ngangsur. Aduh, itu boro-boro ke rumah hutang ya teh. Aduh, kamari menang nginjem di agan oge teh aya ya dipakai berobat ya teh. Aduh, Tong sok api-api. Bener? bener agan, bener. Aduh, kita segala jeung mayar hutang oge jeung berobat ge aduh, ieu teh kuing kumaha. Sok iraha ditempoan saminggu sarua jeung nu lainna. Tawarkeun saminggu kabeh. Mungkin di waktu sedih agan, aduh, 2 mingon. Teu bisa saminggu kudu aya. Aduh, Sok eta geus aya buktina. Oh, saminggu lah. Mesa kalian lagi kabeh saminggu. nya tuh saminggu agannya saminggu, nyukan waktu saminggu. Ade saminggu kudu aya. Nya agannya saminggu agan. Cager we. Meh aya keur saminggu. Nu mana imahna? Hah? Hanya dek gagal deui ya. Dua ya. Aduh. Punten. Dia lebat, mau dia lebat. Burugan kumaha? Ya geus waktuna ya. Aduh, kumahanya euy. Geus waktu ngangsur ya. Kumaha? Can nyepeng pisan kumahanya tuh kala ye. Terus kumaha ya? Permudah lah. Kumaha ya. Ieu geus duaan teu barale geuna kumaha. Anu lain geus malayar can. Babaturan sarua. Sok burugan, buru. Atuh kieu we. Anu lain can mayar bener. Heeh. Bae di dieu dek maksakeun. Erek duit aya di babaturan. Sok burugan tong lila. Percaya moal. Sok. Dagoan di dieu dek. Erek di jero, erek di luar kada Di dieu sok burugan tong lila. Siap. Punten lah tuh isna aduh. Ade Sok we dilebet mangga kalau mah bisi ieu bisi kesel. Percantennya abi nya ka atasnya. Kemana sih ya? Padahal aing dikabur anjing. Anjing kabur. Aduh, anjing. Alah anjing deuk aing. Deuk aing dah. Lain kalau malam anjing. Aduh duit aing beak anjing. Main judo lah tinggali di TV kumaha tuh. Batur-batur oge sarua geus beak naon. Moal Balik kali tuh ka indung mana? Urang mah geus teu sanggup. Main we judo lah pagawean teh bawa ieu budak ya bawa ya. Ya bawa budak ya. Moal we. Balik kali tuh. Teu sanggup aya nama kitu wae mah. Hayo we judo. Tingali dina TV naon buktina beak sagala-galana. Hayo geus teu barang dibejaan we. Kana judo we ampun moal we. Moal balik ka ditu. Bawa budak kabeh juga ditu. Teu hayang ngurusna ge kana judo wae pagawean teh. Samarukna teh capek ningali nu kitu teh. Capek nyaho teh kana judo wae teh tingali di TV batur tuh. Sagala balareak, rumah tangga hancur gara-gara naon? Gara-gara judo. Balik ka ditu balik. Bawaan baju balik ya budak bawa ya. Bawa budak, bawa ka ditu. Bawa. Ini ka ditu ini. Teh hayang ampihan ge. Boga salaki tukang judo pagawean teh. Geus teu benang di bejaan. Balik ka ditu. Teh hayang. Karunya apa? Tingali budak, lain mikiranna judo. Nu dipikiran teh judo lah jeung judo. Balik ka ditu, bawaan pakaian segala. Bawaan. Ya, balik ka ditu. Balik ka ditu, bawaan.
gawean teh. Tong balik deh sama memang mau duit loba mah. Kemana Bel? Ini deui aing. Ini ti kemana teh? Kadayu. Kadayu. Nah, tuh adi dia sepi meureun atuh euy. Kumaha sepi mah. Rusuh aing. Rusuh. Heeh. Hampura we mah bisi barudak ngaranyakeun. Bejakeun we. Heeh, keun mae kurang bejakeun. Apa? Ya eta kerjaan budak mah satahun. Nuhun atuh. Ieu oleh-oleh ieu. Naon? Bawaeun ka itu Hampura Kadayu. Nuhun hampura. Heeh. Naon Bel balik deui ka ditu. Aduh, aing. Sampun ulah teh. Balik deh ya. Anjing mah euy. Kudu buru-buru. Hari lu ngagobog kieu dia dah. Anjing mah. Kudu buru-buru nyet anjing. Wah, mau balik ieu mah. Bos, kumaha sehat? Ayo ini mah bener.